Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib bihaqi ta'ala dina hakna Gusti Allah ta'ala naon asamu sifat sama wal basoru sareng sifat basor. Wa huma sareng ari itu sifat sama sareng basor eta sifatani sifat dua qodimatani anu qodim duanana. Qaimatani anu tetep duanana bidatihi ta'ala dina datna Gusti Allah ta'ala yan kasipu halna narima terbuka bihi makalawan itu sifat sama sareng basor naon al maujudu anu maujud minadawati nyatana pirang-pirang dat wa aswati sareng pirang-pirang sora wal alwani sareng pirang-pirang warna wa ghairiha sareng salianti itu nu kabeh. Watalikuhu masarang ari cumantelna sifat sama sarang basor eta talikun kisapin cumantel narima terbuka katalikil ilmi sapertikeun cumantelna sifat ilmu wayajibu sareng wajib alaina ka urang sadaya naon annata kidanekadkeun urang sadaya annal inkisapa kana saenyana narima terbuka alhasil anu hasil itu inkisam bisami kalawan nguping eta goerul inkisapi anu henteu narima terbuka ala hasili anu hasil itu inkisap bil basori kalawan ningali wa annal inkisapa sareng saenyana narima terbuka al hasil anu hasil itu inkisabi kulin kusaban-saban sahiji minhuma anu tetep tina itu sifat sama sareng basor eta goerul inkisapi anu henteu narima terbuka al hasili Guerul inkisapi anu henteu narima terbuka alhasili anu hasil itu inkisam bil ilmiku nyaho wa anna likulin sareng saenyana eta tetep pikeun saban-saban sahiji minal inkisapati anu tetep tina narima terbuka as-salasati anu tilu itu inkisam hakikotan aya hakikatna yupawadu anu dipasrahkeun naon ilmuha apalna itu hakikat ilallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala walaisa sareng sanes naon al amru urusan eta alama netepan kana perkara nahadu anu apal urang sadaya hukana itu ma min annal basoro nyatana sanyana ningali eta yupidu maedahkeun itu basir bisyahadati kalawan nyata wuduhan kana pertela paukol ilmi halna saluhureun nyaho habal jami'u sifatihi balik ta ari sakabehna pirang-pirang sifatanana Gusti Allah taala eta tamatun anu sampurna kamilatun tegesna anu sampurna yastahilu anu mustahil alaiha kana itu jami'a sifat alaiha kana itu jami'u sifat naon al-khifa usamar wa ziyadatu sareng tambah-tambah wa naqsu sareng kurang ila goeri dalik nepi ka salianti itu nu kabeh wa ta'ala mangka ari Gusti Allah ta'ala eta la ya'zubu henteu samar an sam'ihi tina sifat sama na Gusti Allah naon maujudun anu aya wa in khopa sanajan samar itu maujud wala yugibu sareng henteu samar an basorihi tina sifat basorna Gusti Allah naon saeun perkara wa inda kok sanajan lembut itu syek wala yadfa'u sareng henteu nolak sam'ahu kana sifat sama na Gusti Allah naon bu'dun jauh layuh jibu sareng henteu ngahalangan ru'yatahu kana ningali na Gusti Allah naon dulamun poek yasma'u halna nguping Allah ta'ala min ghairi asmikhotin kalawan teu aya liangan wa adzanin sareng pirang-pirang ceuli wayaro sareng ningali Gusti Allah min ghairi hidqatin kalawan teu aya siki panon awa azpanin sareng bulu panon kama sapertikeun perkara ya alamu uninga itu Allah bi ghairi qalbin kalawan teu aya hate wayabatosu sareng nyabok itu Allah min ghairi jarihatin kalawan teu aya anggahota wayahluku sareng ngadamel itu Allah bi ghairi alatin kalawan teu make alat idlatu sabihu karena henteu nyarupaan naon sifatuhu pirang-pirang sifatanana Gusti Allah sifatil kholqi kana pirang-pirang sifat makhluk
kama sapertikeun perkara latu sabihu anu teu nyarupaan naon datuhu datna Gusti Allah dawatil kholqi kana pirang-pirang datna makhluk. Wa'lam sareng kedah terang anjeun annali sam'i sanyana eta tetepikeun sifat sama wal basori sareng sifat basor salah sata ta'alluqatin aya tilu pirang-pirang ta'alluq tanzizian qodiman tegesna kahiji tanzizi qodim wa huwa sareng ari itu tanzizi qodim eta at-ta'liqu cumantel bidati ta'ala kana datna Gusti Allah ta'ala wa sifatihi sareng kana sifatanana Gusti Allah ta'ala wasulahian qodiman sareng ayat ta'alluq suluhi qodim wa huwa sareng ari itu suluhi qodim eta at-ta'liqu cumantel bina ka urang sadayana qabla wujudina dina samemeh ayana urang sadayana wa tanzizian hadisan sareng ayat ta'alluq tanzizi hadis wa huwa sareng ari itu tanzizi hadis eta at-ta'liqu cumantel bina ka urang sadayana ba'da wujudina dina sabada ayana urang sadayana pataliku mangka ari cumantel eta mutahidun anu sahiji wa sifatu sareng ari sifat eta muta'addidatun anu bing bilangan wa haqaiquhuma sareng ari pirang-pirang hakikatna itu ta'alluq mutahidun sareng sifat muta'addidatun eta mutaghayyirotun anu beda-beda wadiduhuma sareng ari lalawanana sifat sama sareng basor aisam tegesna sifat sama wal basoru sareng sifat basor eta soma mutorek wal umyu sareng lolong wadalilu sareng ari dalilna ala dalika kana tetepna sifat sama sareng tetepna sifat basor ay subuti sam'i tegasna tetepna sifat sama wal basori sareng tetepna sifat basor lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala eta sam'iun anu bangsa sama wa sareng ari itu sam'iun te eta qauluhu ta'ala dauhan Gusti Allah ta'ala wa huwa samiul basir lapad wa huwa samiul basir wa huwa sareng ari Gusti Allah eta as-sami'u dat anu nguping al-basiru tura anu ningali wa qaulu ta'ala sareng dauhan Gusti Allah ta'ala wallahu basirum bima ta'malun lapad wallahu basirum bima ta'malun wallahu sareng ari Gusti Allah eta basirun dat anu ningali bima kana perkara ta'maluna anu migawe aranjeun kabeh kana itu ma wa qauluhu sareng ari dauhan Kangjeng Nabi arbauna eta arbauna lapad arbauna kudu mikanya aranjeun kabe ala angpusikum kana diri aranjeun kabe pi doa dina ngadua fa innakum mangka sanyana aranjeun kabe eta lataduna teu ngadua aranjeun kabe asoma kanu torek walago iban sareng teu kanu eueuh innakum sanyana aranjeun kabe eta taduna ngadua aranjeun kabe samian kadat anu nguping kori bantur anu deukeut kori biantur anu deukeut mujiban tur anu ngaijabah wa makna arbauna ala angpusikum ari maknana lapad arbauna ala angpusikum eta ay asfaku tegasna kudu mikanya aranjeun kabe alaiha kana anpusikum alaiha kana itu angpusikum bimaknan kalawan makna la tarpa'u ulah narikeun aranjeun kabe aswatakum kana pirang-pirang sora aranjeun kabe biduai kana ngadua wa qad ajma'a sareng nyata rempu nyata sepakat saha ahlul milali ahli agama wal adiyani tegesna pirang-pirang ahli agama ala annahu kana sanyana Gusti Allah taala eta samiun dat anu nguping basirun tur dat anu ningali wa aidon sareng deui lam yatasib lamun teu kasifatan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bisami kalawan sifat sama wal basori sareng sifat basor lazima mangka misti naon ayatasipa kasifatan itu Allah bisomami kutorek wal ummi sareng lolong lakin itisopuhu tatapina ari kasipatanana Gusti Allah bihimaku itu
somam sareng umyu eta batilun anu batali annahuma karena sanyana itu somam sareng umyu eta sifatan naksin dua sifat anu kurang nun talil iroba tanwina eta betna wa naksu sareng ari kurang alaihi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala eta muhalun anu mustahil pabatola mangka batal naon ma perkara ada anu ngadatangkeun itu ma ilaihi kana itu naksin pasabata mangka tetep lahu milikna Gusti Allah non asamu sifat sama wal basoru sareng sifat basor wa yajibu fi haqihi ta'ala wallahu a'lam bissawab.